Rian, Edo Tensei, aku. Alah sia kumaha tuh si Toton modar euy. Anjing modar Edo Tensei teh aku aing merenya iki cara nama Edo Tensei no Jutsu. Anjing, nuhun sia Ruhian. Geus pang Edo Tensei keun aing euy. Sepele jeung aing sakitu mah tuh euy. Rek sakampung kura-kura ku aing di Edo Tensei ge bisa aing euy. Wah, nu bener sih teh Ruhian. Ari kitu mah, ke ku aing di info deui atuh nu modar heueuh. Si anjing cap nu nongkol eueuh duitan. Heueuh, ke deui lah duit mah heueuh. Aing ge musuh aja di ngomong musuh rek ngomong sukses gede ka euy. Woi, sia. Sabar heula nya sakedeung deui. Kuncina can meunang euy. Tungguan di dieu anjing, ye aing kembali deui yo. Buru sia goblok. Tah anjing terima serangan aing sia goblok. Wah, teu keuna anjing. Keuna. Sabar tuh ya sia-sia mau anjing main sarang-sarang wae aing teu siap. Bodoh anjing rek kena rek ente sia ku aing bakal diserang terus. Tenang anjing ya no ieu sok. Santai tuh Bagong sia. Tah anjing liurnya Bagong ku aing serang Bagong anjing teu as euy. Anjing sia menyerang ka aing lieur Bagong tahakan anjing deuleu Bagong. Yeuh ku aing serang di Bagong teh sia anjing. Ayeuna kesempatan aing tah Bagong rasakeun pukulan aing loba teh mabok sia mah penting aja lieur Bagong sok. Anjing hudang deui. Ayeuna buru maju tah serang ku aing sia. Woi, kalem tuh euy. Sia mah kudu dibabit ku aing teh sia Bagong. Sia lo penting mabok anjing pentingna sia aja lieur ku aing bongol modar si goblok. Anjing sia ti modar ku si Toton ku aing bejakeun kasih boy sia Toton. Yip iya modar buyete ku aing. Sepele anjing ngelekeun oge ini mah rasa lapun si salsa. Hebat Toton, lepaskan tuh nuhun Toton. Oke, baby gara mantok jong ka desa beruang sia teh. Kemana nya euy? Oh, paikinin ayeuna mah. Misi selanjutnya adalah misi menyelamatkan Pak Ikin. Dadah. Tong po subscribe.